ya teman pun sampun paksa kemahagu nomidama bumi lang Pangeran Rajeng Sukma neda pangaping pangjari ayeuna pangersa pupuh lembur pangraksa desa parantos aya di payunan orang sadaya diaping ku para perangkatna ku lembagana ku tokoh masyarakatna katut sarmuagana dijajab ku para mojang dipilih ku saradekung di payungan payung tangtung sumangga pangersa diantos wur kemang kaheman wur wanita story wur manatih wur
tujuan ku hati sabaraha kanca dina acara upacara akad hilang kala anu ka 100 tahun sekali aja mudah-mudahan terus rahasia selamat nanjung salam kalian aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsapun kamahagung numidama bumi langit Pangeran Raka jeung Sukma nada pangaping panjaring ngarat satina gogoda anu kirim anu jesi dimana dipasinian dimana dicari disarakan pemelaran tiga luhur galing ngajadi ditutukan suku gunung pasir bentang Bismillah nu jadi sekara wiwitan mukakeun lawan sehat gerenjingkahkeun rasa sum'ah ujub riyah jeung takabur sirik pidik iri dengki jail kaniaya diganti ku rasa mahabbah ka Gustina Allah subhanahu wa ta'ala dikeun ngahontal desa harja adil pamimpina bagja rahayatna turun jati rahayu waluya diri nu dipamrih masih
rezeki nu diseja mangka nyata waluya turloh jinawi amin. Reup angin aya pangresa lumungsur jep sorak simpeh heula ka dieu aya pangresa dulur sambut baraya anu araya tisuklatna tisikukna beuh banget masih rengekeun piwara kula sumut dharma sabung nene lain saleh Legend Papa Atur nuhun kasadayana pamirsa tingawitan pupuh lempur pangraksa desa miwajungjang karawatna ditambi ku para lembaga-lembaga anu aya di desa Dadi Harja panuhun simkuring nadawi di kanggo ieu mentas seni ditinggal para karuhun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tiasa maparinan kaberkahan kasadayana jembari rezeki tur barokah kanggo lembur urang sadaya Dadi Harja. Asya aya nu poho ieu teh. Tadi teh kapan asam jeung si Ambu kitu teh. Nyana geuning ayeuna duka ka mana si Ambu nya. Aduh. Wah teuing nyimpangna ka mana nyimpangna ieu si Ambu teh. Aduh Gusti teuing. Ambu Bebeb kamana atuh aya bebeb teh aduh teuing sok ngahesekeun pisan kapan tadi dibawa ku tukang cendol ya teh aduh teuing yo salah itu mah salah astagfirullahaladzim dasar mata geus koron nya teu kau kunaon heran jangan aduh teuing ampun dah aduh wah alhamdulillahirabbil alamin gorengan teh teu salah pilih ieu bakal pisan ieu mayo aduh sabaraha eta ampun teunya hiji 2 kilo 5 juga namanya Jawa Bareureuh cakunaon eta tuh jontrot jika nama ieu teh jontrot nah ge mudah-mudahan biasa narik anu sanes diluarnya dipewas dodak teh ka dieu teh kapanana nyalengok petot kaempohan dan poso teh capek wungkul tuwur toyos lantaran can bagatuh alhamdulillah diantos nu sanesna aduh hatur nuhun mugi akasaena katampi dan sakit di pakaran taruna kecamatan Subhanahu wa taala nu langkung kitu aduh pepe buka mana nya teuing teh cocok umumkeun wae kitu pengumuman pilih aya anu ningali atana pependak sareng bebeb simkuring wartoskeun video diantosan di panggung di Dadi Harja itu nu gemilang kala anu ka 100 tahunna ieu desa enggal itu ka bebeb ke atulah mending kene di telepon we nya teu ingat kapan asa mawa HP tadi teh itu kayak duduk kayak pulsaan bukan itu HP teh nya atuh atulah nomorna tah tuh
Aja pohon deui di nomorna ge. Halo. Assalamualaikum. Ini salah ieu mah kalahkan anu. Salah dicarekan atuh meureun. Aya lagu dangdut berenang aya ke zaman ayeuna laguna beuki. Ya, atuh ieu karunya waleng oge itu bapakku beli cangkoleun nu nanduna pangingkeun. Silih pada dilungsurkeun heula bapakku mangga. Teh amina. Pada lanjang bae mohon mangga atuh alhamdulillah kiat keneh nanduna mah kita. Aduh ieu teu aya jigana teh ieu bebeb teh ka mana nya aduh sambo sugan eta kakolong anu penonton kadinya bebeb teh nya aduh ini teu aya tapi ieu teh dunar ka mana nah keun wae ge atuh ieu karunya kanu nandu dan pangadakuan bebeb teh datang lah ampun Gusti teh wayahna we lah ayeuna mah bade nyalira wae kita mohon tadi tuh aya jontrot itu nyata lumayan alhamdulillah ke atuh tambih nama mangga diantosnya diantos sulo sawios dialungkeun ke kana payuneun ka dia ka jalannya ya nu mulungan ieu ya Allah hiburan mangga atuh jadi lajang deui. Baik saya.
diungingakeun kasadayana warga masyarakat desa Dadiharja sabeuleureunana maksudna ieu pakuwu ditandu di palih ditu dugi ka dieu kahade urang ulah gaduh anggapan yen lamun teu kieu bakal naon-naon. Insyaallah ieu mung saukur adat budaya Kasundaan nukruk galur tikaruhun nya anu baheula fungsi mingpin di negara-negara salajengna perkawis simbol-simbol anu aya dina kendi nya eta teh aya kendi aya cai aya kembang sareng aya hartos. Kendi asalna tina taneuh sarua jeung manusia diciptakeun tina taneuh ku Allah Subhanahu wa taala anu engkena oge bakal baralik deui kana eta taneuh sarta lamun eta kendi engke dipepeuskeun eta mangrubikeun ngandung hartos urang sadayana kedah babarengan paheuyeut-heuleut leungeun paantai-antai tangan gawe bareng dina sagala widang kanggo ngabajengkeun ieu desa Dadiharja anu langkung-langkung ti anu parantos-parantos atanapi ti ayeuna kapayun tiasa janten desa Dadiharja anu raharja baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Salajengna kembang 7 rupi ari kembang teh asal tina tutuwuhan nyaeta mangrupkeun cikal bakalna buah anu baris ditaruang ku urang sadayana dina hal ieu ngalambangkeun atanapi siloka yen kacida gede manfaatna pikeun sakumna makhluk utamana manusia nu mantap urang kudu ngarumat jeung ngalestarikeun eta tutuwuhan ulah nepikeun ka tutuwuhan dituaran tapi teu melak deui anu akhirna ieu lembur insyaallah bakal kaleungitan cai ta eta simbol-simbol tina eta eusi kendi salajengna cai kacida manfaatna pikeun sahumna makhluk Gusti anu bisa ngiiskeun pikir jeung rasa bisa leungit rasa haus ku hal eta cai mangrupakeun simbol yen urang kudu bisa silih simbeuh ku kadeudeuh silih siram ku kanyaah silih mere maweh ka sasama nu peryogi dibantos anu peryogi anu tiasa ngabantos tiasa ngabantos eta rupina kitu janten istilahna nama urang teh kedah silih asah silih asih
silih asuh silih pikanyaah sareng papada urang khususna masyarakat jasa di harja umumna di sa-Indonesia. Perbedaan tangtos aya tapi cuma perbedaan tujuan orang sami oyong ningkatkeun kesejahteraan di lembur boh masyarakatna boh kesejahteraan desana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tiasa ngaijabah kana pamaksadan urang sadayana. Salajengna anu terakhir artos sakabeh jalma nya peryogi artos pikeun nunjang kahirupan tapi kahade eta artos ulah nepikeun ka tiasa meruhkeun kana emutan sareng hate urang ulah dugikeun ka tiasa ka sebat anu hubu dunia tapi justru dunia anu kedah dikendalikeun ku urang supados hate urang banglas teu aya alangan harungan naon jongjon dina ibadah jongjon dina kahirupan kalayan jongjon dina sagala ruidang pangwangunan eta utamina leungitkeun rasa hubudunya kalayan kahadean sang kalayan urang tiasa masbarinan kasayang kanu sanes upami urang nuju Jembar mangga pasihkeun margi dina milik rezeki urang diantawisna aya kanggo nu sanesna nu mantak kade kanu Jembar rezekina sing jalembar sareng hate-hatena tak eta panginten simbol-simbol tina eta kendi sareng eusina sumangga tiasa istilahna ku urang dilaksanakeun mudah-mudahan tina eta simbol ku dikawitan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah mangga eta kendi supados dipepeuskeun hiji digoyang-goyang bela dua setengah tilu brek pupus alhamdulillah maha tingali lebet aya naonan alhamdulillah cicireng desa dari harga mudah-mudahan kapayuna biasa mulus rahayu berkah selamat selamat para pemimpin selamat rahaya